jeung dirina. Lamunan mugi jadi kenyataan, maratas jalan kabagjan jeung dirina.
Dina lambaran lalakon ayak katin manten diri kata limbang. Dina lambaran katresna aya ringkang can kasoran diri tapi dina lambaran lalakon anak katin manten diri kata limbang. Dina lambaran katresna aya ringkang can kasoran diri tapi paparan ku ciptaan liung gulung kaheman mungkinnya nyorang kabacaan sumarahna iya diri ku marima damai cinta najan diri kudu najangan tunggayan najan ukur najan ukur sang kedapan abdi pasrah warobah pamadekan sumarahna iya diri kudu takdir yang widi najan diri kudu najangan kanyari najan ukur sang liwatan najan ukur sang kedapan abdi nampi jadi geri hati.
rampukna kesang tunggara ngaguar lalakon hiru ngahudang kapanasaran jinak nadata ngan dina lamunan ayaka tresna nembongan dina kalangka datangna dina lamunan nah dunya kudu misah raga harupan pinangih jeung kabagjaan patukur dina lamunan kahayang buktina terkasora tempatna dina kau nu herang ngagencelang bari ngalingkeun kanyaan nu cina dina hate tempatna dina kau nu herang ngagencelang bari ngalingkeun kanyaan nu cina dina hate duh Gusti kasaha abdi nyamuntang hirup ngan ukur kahayang hayang panggih jeung kabagjaan tuduhkeun jalan kahirupan ayaka tresna nembongan dina kalangka datangna dina lamunan nah dunya kudu misah raga harupan pinangih jeung kabagjaan patukur dina lamunan kahayang buktina
aja namangsa cinta orang tos laksana asih kabiruyungan baja tina kanan tepung di balai nyungcung orang duaan. Duh peting mungkaran di bulan Januari orang ngahiji alir lalayaran di kalurana cinta lautan asmara. Duh peting mungkaran di bulan Januari asik kasungsi tembang kasmaran galindung kabakjan mepet duaan. Enjing duh enjing nalika mukakeun pantun brai srangenge usapan pamenteu deudeuh
Saliran kagungan cahaya, saliran
Aku cinta, mau sama waktu tenang.
hijab nadi saliran maha kuningan saliran kagungan cahaya saliran biasanya angan saliran bijaksana kasaku makhlukna Lalang sehat Gusti Numur berhala Gusti hijab nadi bijaksana kasaku makhlukna
warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Ama Jurnai. Oke teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran rezeki, amin ya robbal alamin. Seperti biasa, jalan-jalan kali ini diiringi dengan lagu pop sunnah. Oke teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman diberi kesehatan dan rezeki, amin ya robbal alamin. Seperti biasa nih, yang sudah hadir jangan lupa diklik subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Semoga teman-teman terhibur dengan adanya channel saya. Oke, dilanjut di jalan-jalan diiringi dengan lagu pop sunnah teman-teman ya. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Jalan-jalan kali ini nih di sawah teman-teman ya. Oke, ini di perjalanan mau pulang nih teman-teman ya. Oke, yuk dilanjut lagi jalan-jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.